tuh buru si saya kayak si parete kela pokok di air tinggal naon tadi teh komandan teh inti janji jeung warga aya janji naon itu bakat si komandan mah keur waktuna dibutuhkeun teh ya komandan mah bisa janji mah teu bisa dingking soalna eta mah awewe ampun bengok ya komandan kan itu berangkat lah karunya eta bakat akhirnya aya si komandan mah ada kantor nyamplang ke arek nyabak kana jauh ka Bogor ka Kebon Raya. Ulah mana parete teh gua ketinggalan Domat di manian kukuring domat di paraban kukuring lila jadi reuneuh ku si ewok aduh dasar hiji ya budak mah ya wok bisaan mana wok si ewok kumaha macekna nya aya kieu can anakan cuma halus cuma nama itu dah lain bajir dengan di tangan teh luas dia ka ieu mah nih cenah ge heueuh keur shopping tuh nya mau keur kieu nih depan ibari shopping naon ini balanya andi doma pegawai kurang mah kemari gorengan daga prenya lebaran jadi liburnya libur penen sana rek meuli lagi loba kene daging yang ulin urang teh atuh ai kitu mah kebenaran kita di teh parete ngajakan ulin ke Bogor ke jauh di rumah bener teh ayo dan atuh beraku gigian padahal gelis ada sakege geus geulis aduh geulis aslina cakep kemudian apa undang dan bulan geus kena hayu ayo buru-buru pan ieu teh geus beurang teh tadi di tangan teh doma kumaha bawa lah di ditu sekalian mengangon di ditu pan ka itu negara ka ieu ka Kebon Raya Kebon Raya naon Kebon Raya Bogor oh nu loba sato baturna ieu Kebon Raya mah di mana kita tangkalan lain satu atuh ayo buru-buru bawa lah kena ayo atuh sekalian gitu Mobil mah aya euy mesti hirup panasna teu acan gitu teh wah hebat mah euy pangan boga nanya harus ditelepon kemarin teh jeung ieu nunggu waktu udah gila si ewok si komandan cening mah di mana keneh di ampun waktu geus beurang di waktu geus teleponan wae ampun di gunung wani dieu di mayo wah belah mana Pepe teh mana PRT na balik itu tadi mah ayo ke itu belah mana balik itu janjian di dia dah tadi ngomong lah sudah tumpang mawakeun dia tuh nih bahaya itu belah itu Pak Rete mau kadengieun parete mah kudu disampeurkeun tuh buru mentas ya itu pangmentaskeun doma bisa teu bisa mentas Pak Rete buang tadi tungguang kita bisa kumaha ieu teh jeung eta bawa doma arek ka mana ieu teh arek piknik itu PRT sia teh rek diajak piknik lain arek ka salon mawa doma aduh ampun ieu teh melang parete dituna di imah mah bisi aya nu maling keur ngan hiji-hijina teh ampun cing aduh tong mawa doma paling itu arek kanu jauh meureun ari
ka Bogor mah domana kudu make masker. Hari maneh cenah mah aduh ampun. Masker mah mau Pak RT tuh. Bet tadi kan hiji kurang hiji maskerna. Cenah pasangkeun lah nya. Hei di PT kumaha ieu? Heula. Pasangna hiji. Nah, beres Pak RT. Tuh. Oh, aman mau aya rejian di kieu mah PT. Tah lamun di kieu mah aman moal aya rejiaan mah benang kurajia nyaho teu. Panggil dia gitu ngomongnya gitu dia ge. Naonana? Pindah pusing. Tah, si Bram. Oh. Oh, enak mah tinggal naon mobil we, ieu supirna eueuh. Telepon. Oh, ada mah kieu we urang tungguan we sakedeung. Tungguan heula nya. Moal di ieu, mau di telepon. Urang tungguan heula sakedeung. Tungguan heula cuma beberapa. Betul. Ieu mah kurang tungguan. Kunaon teh? Aya anu ieu naon teh anu nga-WA. Pak RT punten abdi teh tiasa ka Bogor teh margina istri abdi ngalahirkeun ngadadak. Oh, serap deh ya. Hah? Nyata Ieu teh mobil apa ieu? Mobil nama anu Pak Haji Klep ieu teh. Kan supirna eueuh. Bayangkeun coba yang piknik tina terus. Aduh, kumaha? Atuh Cuk. Mahal tuh Bram. Ya ulah kita dikeliwat men ajakan wae kacau kieu. Ieu nu utama nama Pak Haji Klep nu eueuh. Arek saya teh arek ka mana arek kerja ke pasar cenah. Ieu supirna ieu naon teh ngalahirkeun pamajikanana ngadadak. Atuh batus berenang. Is ngalahirkeun. Naon? Nya heueuh bulan arek intinya naon ka Bogor minyak Leumpang. Camblang. Balik kayak buru. Leumpang buru. Sare bisa. Silakan Can. Caca datang, jangan kene meren. Juga aing datang. Wah, atuh tangguan bareng. Lah bareng-bareng tuturkan be. Masya Allah, kumbung bareng ge. Boyim, kamu udah datang Cen? Can, kuku gua ini kan baik ya. Kamu anak gua. Kulilah amatnya. Ayo, lumayan terjadi tak? Menyau ting. Mari teh. Ini nyanyi kulilahnya. Ipo. Terus kumaha ya dai? Gede mulai hari putih atau apa nih? Ya halo, assalamualaikum. Nya, iya di channel DS. Hari iya lu tuh suka bumi teh sanes? Mun. Oh gitu, anu di channel Balaka Cius. Lanjut kumaha? Arek jadi kadar hari ieu. Bikin deui lah. Sanes waktos abdi saparak kanca biasa lah mohon ka ieu sumping ka Bogor. Mohon. Opatan. Mohon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telepon brijeng teu ada nih di sorakna. Aing mah dandanan. Aduh, aing mah terjadi capek-capek aing dandan ieu segini kita sekali dua kali. Akan ku siapa? Ajar aing mah bakal aya duren kan. Aing
Aduh teh. Oh, ini atau Tulus deui piknik teh. Gara-gara si Rete gejual. Budak. Oh, budak. Oh, saya budak ongko. Camplang. Ayo tuh Ceni mah. ayo kucing ini mah. Isi. Kena ya bro. Mau ngomong ayo. Jangan lupa like, subscribe, and share. Mohon dukungannya untuk keluarga besar kami Kampung Balakacius dan DS Channel. Terima kasih. Wah, si Deung, kunaon? Tikus rukan adurukan. Tapi na nyambung ngomong.